hukum teakos aya jawara ngaku santri lantaran ayah hiji jelema hayang boga minantu santri ya persis ya. Ayah jelema boga anak gelis kemudian nyana bertekad ihok jasa ke anak aing moal ditoler-toler lantaran loba jasa nu hayangin lah ku aing dek dilempengkeun tekad aing madek boga minantu teh santri ustad jang jejer di lembur ieu geus lain santri moal ku aing moal diterima hebat teh jelema tekadna bagus jasa cenah aya sugih lain santri teu cenah ieu mah jawara moal lain santri mah santri bae pokona mah aing jang imaman masjid mantap jasa teh kadenge ku jawara irung belang leh cek nyana naon hese nasi kasantrian sapira di sedang murapi make kopiah mancrit make baju koko merekan baju takwa ye jelema nama salat teu naon henteu bahat teu bahari jawara datang kadinya itu jawara mah pan bisaan ngomong emang kumaha kitu jawara jawara mah mun ngobrol jeung ustad-ustad wawayagon atuh eleh ku jawara mah pohara jasa ngeunaheun ngobrol di jawara mah jawara ya tilok salat tilok puasa judi aya di nyana mabok aya di nyana ngobrol ge jeung urang kiai masyaallah jah hirup moal kebal cakeun bangun da cenah hararese jelema ku ari diajakanana teu ada inget ka paeh teh cenah kiai kula mah sanajan kos ge jak masyaallah ka Allah ja inget bae kajen kuku mah ge keur judi ge kula mah inget teh tolos ya keseliwak kurang kadangkeun jawara kula coba-coba kukula sok diperhatikeun we kula sok sering teh kada ngajawara geus pararaeh ongkoh sok sering bisa teh budak ngomong sekira-kira diadukeun jeung santri-santri wawayagon mah tuh eleh dalil bisa nya nama ja sok ngadaekeun pan jawara mah ngaji teh diperhatikeun ku nyana ngan lain jang pakeun jawara mah jang adu omong bisa ada jawara mah kos kitu eta nu mantep sing hade cek Kangjeng Nabi ngaji niat ngaji lamun lain jang pakeun haram cek Kangjeng Nabi sing hade se doraka jang elehkeun batur jang debat haram ulah jawara pagaweanan kiai cek jare teh masyaallah jelema ku ari harese cenah diaturna heuh sanajan ku mah jawara ge dijawarakeun ku batur ja asu ih teu kitu-kitu teuing cek jana teh artinya jak kepaeh ingat bae malah persiapan jang paehnya kula mah saya duit geus disipiaskeun geus disiapkeun dibejakeun ka anak mun abah paeh tuh duitna jang salawatna jang ngajikeun jang jadi perhatikan tanda eta kula ingat bae ka paeh padahal mah salat tilok puasa tilok ka inget ka paeh mah tuh salat bego ieu mah henteu mah eta jawara mah beungeun jasa ngomongna haji bab sodaqoh cenah ku ari mah hararese jasa dia kula mah sodaqoh teh telek dihitung-hitung lamun masih kena hitung-hitungan sodaqoh atau macan jadi lemah ceknya kurang mah aya sinden sodaqoh geus niat kudu sodaqoh wae ge kanyaho ieu ku pangeran cekna teh bego teh jawara kos karar itu cenah sodaqohna teh ditempelkeun di bujur di kitu-kitu wah ya jawara ieu ngantung-tung na kieu jawara mah ji geus kebeli kula ngobrol dibalik lagi cenah tapi teh itu motor bensinan eta tadi ngobrol duit geus ditundun jang paeh atuh eta bae pake henteu bensin mah menta eta jawara blon eta jawara teu urang ge keselimak atuh ku ngeunaheun-ngeunaheun mere baru duit teh kieu cenah eta pul henteu yeuh hayang pul sagala jawara eta is beres deh ieu jang bensin jang rokok mah encan jelek kiai atuh emang adat jawara mah kos gitu di mana ge atuh jangan ngompas-ngompas mah teu ka kiai teu ka santri jawara ujung-ujungna kos gitu aduh masyaallah jawara datang waalaikumsalam cek nemboga anak teh ieu di mana abdi batu ai daerah ditu geus parauh kabeh tan sok ceramah teh saha eta sok ceramah teh caha nya nanyakeun nya kitu nyahoun berarti kan
ih ayo naon ieu henteu kalau mah silaturahmi bae manjangkeun umur cek kana teh ai silaturahmi mah pan urang ngareunah segala rupa ge beres obrol emang sok ngobrol sok ngarokok naon gitu bapak ya bapak mah sok ngarokok ieu jinggo oh mana ya budak kita meuli jinggo 5 pak meuli jawara mah kos kitu pan tiga cak boga anak bawa pohara amat ya ceng penisnya pohara amat lah sepira rokok kopi sok nang kopi kali 5 kilo meuli jawara ngaranna teh bos rokok kopi gula sok sakumaha ka warung bae beres aku mau kebal cenah ieu mah ke paling seminggu ka dieu deui beres geus bener seminggu ka dieu deui meuli deui nya tambahan ku jeruk segala jawara bakos kitu aya boga kahayang nya bagus kos kitu padahal mah menang ngajual kongkorong nu di imah jawara telok mulus nya bener di dieu teu bener di ditu jawara ngara atuh bener di ditu jeung bener di dieu mah lain jawara di dieu seserian nu itu ceurik atuh gitu jawara mah beres ceng ambo si itu ku bagur-bagur teuing geus boga pamajikan mah tuh aya mah aya baengan lah atuh ai kira-kira aya mah di dieu masalah di lain gitu anu di ditu ka kumaha tuh gampang ya tuh teh mah bab tolak ieu waduh ngeunaheun jasa amis kadengin apa kira-kira bapak ngizinan mah lain sih pesantren pengalaman mas santren di mana ulah kudu ditanyakeun pas mas santren mah lantaran atuh eta nu ceramah bae ge tunusuk di ditu teh saha eta Kipu Doli kan halo kabeng neng mau cai ka neng cai neng osok ngopi kan teu kumaha diberena bae kumaha mah tuh ya kopi mawa susu mah kamari teh neng kopi susuan neng oh disuguhan iya saya iya anak bapak ya suka teh boga anak bapak aya buku maksudnya gimana kopi jika dinya atuh karena lagi jawara papayahan teh bisaan gitu masya Allah siap jawara sekali 2 kali 3 kali kabeng bah ditanya ku bapak neng itu ketamu teh eta daek neng kawin bah tuh kumaha abah bae lain daek itu mah tuh masalah lain jaku bageurna kan memang ge cak indungna geus lah ulah ese urang neangan ulah ese eta bae geus atuh ditanya dah geus puguh tukang kopro aduh gah geus geunaheun jasa pan ada boga aduh masya Allah boga minantu santri bunga nyada datang ke kamar mah buku make sampingnya jingjet bae teh dek lempeng teh kabelah dieuna menang 3 poe bapakna teh keur mujudna sono jasa kaminantu mawa lauk aduh nya gede nya bagus totongkol pohara jasa minantu ka dieu aya naon pak iya minantu ieu tah lauk totongkol mun hirup keneh ieu tah hirup keneh ieu tah ieu kumaha hukumna oke dideleh heula di kitabna pak ulah sok sambarangan pak hebat jasa tah ya pak tah didelehkeun tuh patunya amal lauk kekerepekan keneh pahalalun liminantuin wa haramun limitohawin anapun anu lauk kekerepekan keneh halal jang minantu haram jang mitoha beres tutup deh sama kitab atuh bapak dage goreng-goreng jang minantu kabeh kena utahnya nah ulah aya nu gadar urang kabeh haram pikir aduh masya Allah menang saminggunya nama wadah laukna rada bentek ngis kebal meureun geus 3 poe disebut lauk burung bawa deh coba pinantu ieu ya hukumna kumaha ieu mana nada kambe punya dedeleuy bae bah dina kitabna bah ulah sok sambarangan bah wa ammal lauk buruk haramun liminantuin wa halalun limitohawin
manapun lauk buruk haram jang minantu halal jang mitoa wallahu a'lam bissawab. Ya jasa minantu cek gitu ala ieu heran dia hukum asal lu ngeunah jang minantu asal lu teu ngeunah jang mitoa unggal-unggal hukum karitu bae. Iya sih bener tante aing boga minantu. Tah ieu percis ya kos kupar Mekah. Lamun anakan ulah dikasasahakeun jang pengurus sedangkan pengurus apa nyana. Lamun memang ieu ngajuruna paeh ieu ngajang bikang ieu teu naon. Pan doaon eta kos kitu. Bahkan jang masyarakat teu masalah ai mun memang nyana ngalahirkeun ngajuruna ieu adalah paeh oh masalah. Jang bikang oh masalah, jang lalaki oh masalah, jang masyarakat ge nu paeh mah bagikeun oh masalah. Ngan mun hirup ieu mah teu meunang diganggu-ganggu li zukurina jang lalaki pengurus doang. Panda teh masyarakat kieu amat ti hukum. Heran aing mah hukum. Ieu mah ti Allah cak mah. Kos kieu ti Allah. Mantak eta disenderkeun ka Allah. Waduh, saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim. Awas eta keur carita ancaman jang kupar Mekah. Naon bedana ancaman jang urang Indonesia nu nyieun hukum tanpa make aturan Al-Qur'anul Karim. Awas wahai para dewan, baik di daerah di pusat MPR, saya jazihim. Awas cak Gusti Allah, saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim. Wahai para dewan, maneh bakal dibalas ku Gusti Allah kalakuan ngameunangkeun ngameunangkeun make aturan keberanian mana tanpa make aturan Al-Qur'an. Ngan kuari diantep heula lantaran innahu hakimun sanyana Gusti Allah maha bijaksana deuleukeun tungtungna mun teu ingsak sia alimun mau ninga Allah ka makhlukna nu jijieunnan hukum ieu kieu tanpa make aturan Al-Qur'anul Karim dira modar sia lain cak aing cak urang baca ku sia Qur'an bikeun ka dewan deuleu ku sia teh deuleu ye hese teuing sih baka waraha amat sih sia. Iya tuh aing nyaritakeun ge Qur'an. Lain jang urang jang DPR. Di dia kan loba DPR lu ngaji. DPR mana sih nih? Sok aya sasalaman DPR Qur'an aing sia mah teu nyaho. DPR Golkar aya sok sasalaman, DPR PDI aya, DPR P3 aya. Emang aya kieu? Sia teu nyaho. Di pusat ge aya ieu lu ngaji ka dieu. Degekeun ku sia. Dah. Nanti mah saya enggak mau ngaji. Siapa suruh ngaji ke sini? Aing mah bubar kabehan ngaji jeung anak bae, babari jeung anak bae. Degekeun ku sia, degek. Anak degekeun pamajikan. Make wedak sia ngaji jeung aing. Ieu ngaji ayat. Lalagaan bae Kiai Golkar mangajina. Mentak teu menyentuh-nyentuh. Tah, dengekeun ku ceuli sia dewan. Ya, loba ya kuari dewan nu ngaji. Asal anu ised-isedan eta karah. Sehingga ada bahasa di sisi orang ised-isedannya nada. Iya ancaman Allah saya jasihim wasfahum innahu hakimun alim. Ya Allah. Setelah rancangan undang-undang tersebut dipaksakan ku kupar-kupar Mekah, kemudian dilaksanakan ku para penggawa pembesar-pembesar kupar Mekah, masyarakat mah atuh teu berdaya dirauk hasilna baik ti tatanen, tatanduran, pepelakan atau tina ingon-ingon dibawa jang kepentingan maranehanana dengan bahasa ieu teh aturan Allah hadza lillah wa hadza lisyurakaina dengan basar ieu teh cek manehanana bahasana meunang ti Gusti Allah iftiraan teh jeun-jeunan ieu teh jang pengurus-pengurus lalaki ieu mah teu meunang jang masyarakat jeung awewe mah tapi lamun paeh kakarak meunang kaum hawa ge awewe jeung masyarakat dah. Ieu aturan-aturan model kitu dilaksanakan dipaksakan ngolah masyarakat nu penting seperti eta lah.
ya Allah ya Rabbi. Maka Gusti Allah nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi 'ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad khasiral ladzina nyata jelas rugi ka bida-bina jelema anu ngabunuh auladahum anak-anakna dengan cara dikubur hirup-hirup. Ieu teh sapaham bighairi 'ilm dasarna eueuh deui lantaran bodoh ka Gusti Allah. Henteu nyaho ka Gusti Allah nu sabenerna teh nyaho kana aturan-aturan hukum ti Gusti Allah sehingga nyana samena-mena sahayang nyana kumaha pikiran nyana bae nu kira-kira teu ngeunah ka dirina dijieun aturan hukum nu kira-kira jang ngeunah dirina dijieun aturan hukum kumaha nyana bae teu bake aturan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, anak bikang lahir ka dunia lantaran ieu teh dianggap membawa bencana, awewe teh dianggap miskinkeun bakalna, awewe teh dianggap kurang kehormatan, dibongkos kubur hirup-hirup. Bayangkeun ku otak urang hukum-hukum seperti eta teh diinstruksikan ke masyarakat ngalahirkan bikang kubur. Latar belakang anu paling nyata sieun milu dahar di imah, sieun rauk harta, sieun besi aya awewe mah engke bakal teh urang jadi miskin serahar, sieun fakir. Eta nu asli nama Masya Allah karim. Kayak ngeunah lalaki bae padahal mah lalaki ge eueuh bikang mah deuk kumaha dek diadukeun jeung naon eta barangna eueuh awe deuk kumaha sabenerna mah jeh hayu coba dek diadukeun jeung takal cau mal beres atuh jadi munafik jana. Anak awewe jahat, anak awewe menghilangkan kehormatan, bodoh. Padahal satu sisi nyana ge butuheun ka awewe. Jadi dek dikamanakeun atuh lamun gaceng. Ayo coba, ayo. Blon urang kebar Mekah teh kudu tarol-tarol teh. Nu mentek begitu Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, kemudian Kangjeng Nabi dakwah. Aya tamu nu datang ka Kangjeng Nabi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teu ngomong teu naon balik deui, abdi mah rek uih deui we. Oh. Cek Kangjeng Nabi rek uih deui, mun balik. Aya naon cek Kangjeng Nabi teh cenah mah bingungkeun amat. Bilang saminggu, waalaikum, waalaikumsalam. Calik cek Kangjeng Nabi. Kakarek gedek ditanya ku Kangjeng Nabi teh, abdi mah rek uih deui we Kangjeng asal kapanggih we. Hah? Menang seminggu datang deh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi teh, kayak ulah kembali. Kaulah ningali anjeun lain datang ka dieu bae sapopoe ge di masjid katingali kom mahzunan. Kaulah ningali anjeun teh kok bingung amat aya naon coba kemukakeun coba ka bingung sugan we engke bisa dipecahkeun coba aya naon ieu ka bingung. Hampura Gusti Rasul sok aya naon berat abdi nyaritakeunana kajen ieu mah jauh sasa ieu dan duaan doang coba aya naon. Tapi kira-kira di hampuran tanya, ih Allah mah lautan hampura. Tapi kira-kira moal nanaon yang mau dibaca? Moal nanaon. Tapi ulah tapi baca gede tapi moal anggeus tapi deui. Abdi teh umur ayeuna alhamdulillah geus kolot Gusti Rasul ngan abdi nikmat kapanggih sareng anjeun.
sehingga bisa ngarasakeun iman ka Allah, iman ka anjeun sebagai Rasul Allah. Bagus. Boa isuk boa page topan abdi mah ieu geus huis kabeh. Kelek ge huisan. Lain kelek bae orang tua nu huisan. Naon emang? Dihandap ge huisan. Hayu sok ngomong huis mah huis bae ulah sok aju ambalaya ka dinya. Ku kolot-kolot dacaknya. Halis huis, kumis huis, kabeh huis. Horeng nu ditutupan ge huisan. Ayo. Abdi moal teruslah dongengna. Ih, henteu. Sanajan henteu ka dieu gerek dipanggil cek Gusti Rasul teh. Sebab sapopoe katingali bangun pusing prihatin jeung nalangsa. Pan kaula teh Rasul Nabi nu diangkat jadi Rasul kudu ngalempeng-lempeng ngaberes-beres tugas kaula. Coba-coba aya naon? Kieu Gusti Rasul. Di zaman jahiliyah abdi kapungkur teh make aturan-aturan jahiliyah. Salah satu aturan jahiliyah anu kuari kula lamun ingat sedih luar biasa teh hiji. Naon? Eta mah harta dibawaan ka ditu, eta mah cenah sapi, eta mah onta, eta mah tatanen, teu jadi pikiran ayeuna. Percis mun kiwari mah company kitu. Urang anu tani nyana anu untung, urang nu dagang nyana anu untung. Company zaman Belanda. Nah, ieu mah kieu Gusti Rasul abdi hiji kainget-ingeteun bae teu bisa poho datang ka ayeuna ngan abdi mah ieu panghampurakeun ka Gusti Allah. Nya sok. Baheula teh aturanana di mana-mana. Indungna ngalahirkeun anak ka alam dunia, anak awewe mesti kena aturan buluk dengan cara temenang dipencet, temenang dipencit, temenang dipaehan, hirup-hirup kudu dibuntel, kudu dikubur. Didinya lantaran anak abdi katingali lain deui geulis bagus. Musyawarah jeung nu diimah urang salametkeun anak urang mah ulah dibunuh. Lantaran ieu mah kadeuleuna rada lain deui. Sifatan mata, tarang, irung, biwir kasaku sampurna. Nisbat di urang mah yu urang amankeun, hayu. Diamankanlah di leuweung. Gede. Jadilah gadis umur 17 tahun. Dibawalah ka imah. Saat eta urang Arab perebut hayang memiliki kabeh. Ieu hayang kalangan bangsawan hayang, kalangan politikus hayang, kalangan-kalangan kitu dermawan hayang, masyarakat ge harayang kabeh, sehingga abdi bingung deuk narimana. Tidinya bakal riweuh tarima ieu kumaha nu ieu, tarima ieu kumaha nu ieu. Bakalna ieu mah perang Gusti Rasul harita cek pikiran abdi bakal ribut ieu mah gede-gedean gara-gara anak. Nah, ku ayana sakitu ku abdi dibujuk, anak teh dek dibawa ka leuweung, nyaba dek dibawa ka imah dulurna, bebejalah ka indungna. Ku indungna diizinan, padahal tekad abdi mah lain dek dibawa ka imah dulur, dek dibunuh ku abdi. Akhirna nangizinan indung nambahkan dibere bekal jang selama di perjalanan jeung di ditu di imah dulurna. Akhirna ku abdi dibawa, budak lain dibawa ka imah dulurna, ku abdi dibawa ka leuweung, dibawa ka sisi sumur. Didinya ku abdi teh dek dijongklokeun, tapi nyana ngomong abah nu geus nyalametkeun abdi. Urusan abdi loba nu hayang haju dek ditarima dek teu teu kumaha abah, tapi abah ulah ngabunuh abdi mah nya. Tega jasa abdi ti leuletik diurus ku abah ku ari dek dibunuh, tidinya teu jadi dek dibunuh teh lantaran ngomong kos kitu. Tapi ingat ka bakal jadi huru hara. Sedangkeun mun kanyahoan ku Abu Jahal ieu harita cenah cek nya geus pikumahaeun meureun. Saat eta Abu Jahal teh sanajan kekentring encan jadina naon, tapi eta Abu Jahal geus pohara jasa. Abi embung aya kaributan, didinya ku abdi dibunuh deui, nyana ngomong deui ka abdi. Seperti tadi abah salametkeun abdi.
atuh aing bakal jadi huru hara mah abdi mah teu di mana bae nu penting ulah dibunuh ku Abah teu jadi deui. Tapi ingat bakal jadi huru hara di kota Mekah nu gede na luar biasa. Pasti jadi ribut moal datang ka henteu. Ieu tarima, ieu ribut. Ieu tarima, ieu kumaha bakal kacau. Abdi inget kadinya tetep anak dijongklokkeun bae ku abdi. Bari nyana ngomong saya dijongklok Abah, kok tega amat Abah nunggus urusan abdi tapi abdi dibunuh ku Abah. Kadenge suara nanyana waktu dijongklokkeun datang kalap jeritan-jeritan kadenge kene bus ajero sumur tetep ngajerit nyana. Pae kaluhur ditelepkeun deui ku abdi. Bahkan ditinggang ku abdi supaya ulah ngalelep ulah kaluhur ku batu berat. Gas, jadinya beres. Abdi balik ka imah ditanya ku pamajikan, "Ai si Neng ka mana?" Si Neng teh di imah dulurna di ditu diantep daripada di dieu heuh kajeun. Tapi lila mah tembus ka indungna bahwa budak teh dibunuh. Tidinya indungna ceurik anu luar biasa. Tapi ku abdi dinasehatan, iyalah aturan jahiliyah geus masalah. Urang bebaskeun. Letik dibunuh gede dibunuh salah nu penting gas beres ulah aya huru hara nyatu sabodo atuh kitu geus bae leupas tapi itu bisa dibohongan Gusti Rasul hate abdi anak sorangan digejeburkeun ka sumur bari bapak-bapaannya geus kaluhur ge mbah si keneh gagepayan abah-abahan cek nyana ku abdi tetep dilelepkeun bae harta nu dibikeunan ka ditu ingon-ingon nu dibikeunan ka ditu palawija nu dibikeunan ka ditu jang kepentingan maranehanana teh jadi pikiran tetapi ieu ngabunuh ye Gusti Rasul abdi teh kira-kira dihampuratan Kangjeng Nabi ge ngahul bejat-bejat ting cek Kangjeng Nabi aturan di zaman jahiliyah ke kula nunggu wahyu tungkul Kangjeng Nabi tanggah deui andai kata ieu kudu diralat ku Gusti Allah hartina di zaman jahiliyah lu perang ngabunuh kudu dibunuh deui niscaya ulah bakal ngumpulkeun jelema-jelema ku ari di Mekah ngan Gusti Allah Maha Ghafur nu geus mah geus bae mulai ti ku ari aturan-aturan jahiliyah robah makelah aturan Al-Qur'anul Karim geus Allah ngahampura ka anjeun ulah dipikiran alhamdulillah cek cenah teu kebal menang sapoe 2 pepae geus nikmat jasa. Itulah aturan di zaman jahiliyah buang kawarahna. Pakai cek Kangjeng Nabi aturan Al-Qur'anul Karim ulah make aturan-aturan jahiliyah. Robah. Dirobah ku Kangjeng Nabi dengan singkat. Mekah, Madinah, makelah ke Al-Qur'anul Karim. Pupus Kangjeng Nabi di Madinah, dilanjutkan ku Khulafaur Rasyidin, makelah Al-Qur'anul Karim. Dilanjutkan ku para tabi'in, tabi'in, dipakailah ya Al-Qur'anul Karim. Lah eleh deui kebudayaan teh ku kafir, ku Kristen, ku Yahudi, naik deui Islam. Tidinya setelah naik Islam setelah 500 tahun ka dieu plek makin gede tatahanna ti Yahudi jeung ti Nasrani terus teu meunang aya nu ngembut dek kembangkeun agama bodoh bila perlu teu make langsung Yahudi jeung Nasrani makelah tangan-tangan Yahudi jeung Nasrani urang Islam dibunuh ku Islam Kiai dibunuh deui ku orang Islam. Yeuna aturan-aturan datang ka kuari. Geus kuari teh hampir sarua. Urang mun ngadenge kos kitu make aturan Yahudi, make aturan Nasrani. Ku Kanjeng Nabi dititah robah pakailah aturan Al-Qur'an. Urang cuman maca tafsir doang mampuhna. Pelaksanaan mah teu bisa. Pelaksanaan mata bisa. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun tafsir nempo ka zaman jahiliyah encan urang nempo ka zaman Kanjeng Nabi Isa atau enggeus kamari ieu saeutik urang encan nempo di zaman Kanjeng Nabi Musa encan nempo di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman Masya Allah dimensi-dimensi zaman anu geus kaliwat Kanjeng Nabi Adam urang nempo dina tafsir jelas
ieu urang keur nempo di zaman jahiliyah pembuatan rancangan hukum seperti eta dipaksakeun jang masyarakat kuawe jang penggede kuari karasa deui ku urang kos kieu lah aturan-aturan manusia masalilan. Nah nu mantak kodo khosirul lina qatalu auladahumnya tarugi karugian ieu teh bakal katigali di akhirat jelema nu ngabunuh ka anakna dengan dikubur kerepes ieu teh gara-gara sapaham bigeuril nyana teh bodoh teh jauhan ka Gusti Allah tanpa ilmu anu mendasar mengetahui tentang hukum Allah dianggap Al-Quran teh kuari mah ieu teh geus teu selaras geus teu senonoh geus teu akur jeung budaya-budaya masyarakat kuari dianggap ieu Al-Quranul Karim teh geus katinggalan zaman. Nu mana atuh nu akur jeung zaman? Injil akur jeung zaman? Taurat akur jeung zaman teh? Nu mana nu akur jeung zaman teh atuh? Justru Al-Quranul Karim mun kurang ditempo selalu pas jeung zaman untuk menuju kebahagiaan akhirat. Tinggal kesadaran urang na bae. Nah ieu Al-Quran teh. Wa harramu ma razaqahumullah sangeunah-ngeunahna bae kufar Mekah teh ngaharamkeun naon nu geus dirizqikeun ku Gusti Allah. Onta diharamkeun teu meunang diganggu teu meunang ditumpakan jang pengurus-pengurusna kesembahan-sesembahan eta teh kapan dirizkian ku Gusti Allah meunang Gusti Allah rizki teh jang urang kabehan bari jana ngaharamkeun ana iftiraan Allah gawe-gawe ka Gusti Allah disandarkeun ka Gusti Allah awas qad dallu wa ma kanu muhtadin nyata sasar nyana saeutik teu meunang pituduh tinggal kerugian jana deui ka di yaumul kiamat. Lamun eta ancaman ti Gusti Allah jeung jahiliyah anu ieun gagawean sageunahna sandaran ka Gusti Allah naon bedana di zaman kuari ge teu make Al-Qur'an sageunahna nya nyieun hukum diancam ku Gusti Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin sasar berarti teu meunang pituduh. Iyalah tafsir nu ku urang dibuka supaya urang nyaho sing hade horenganan bakal nerus hirup urang teh baheula di zaman arwah geus kaliwat kuari urang di alam dunia keur meujeuhna bergelut ulah sok sangeunahna nafsu urang pemikiran urang hanya meraup keuntungan jang urang jang pagawe isuk pageto di mana berhadapan jeung Allah sedangkan urang kabehan bakal babalik ke Allah dibaca ke urang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun urang nu salamet ngeunaheun nikmat jasa DPR pemerintah anu ngalaksanakeun teu make Al-Qur'anul Karim mampir heurang ke di neraka jahanam urang dadahan heuh Pak kemana dulu Pak jangan bapak-bapak sekarang mah udah iya bapak kan dulu pengurus ya jangan ngomong begitu menghadapi neraka masih bapak-bapak. Woi bapak komandan ini ini komandan saya mau kemana Dan dundan dulu dundan guys sekarang jangan dundan gua mau ke neraka nih. Oh iya siap Dan waduh engke makan neraka embung disebut komandan embung disebut bapak embung disebut bos kuarinya nak mana bos oh iya bos ya bos engke begitunya nak ke neraka bos kemana bos kalau lu bos gua mau ke neraka masih bos-bosan aja lu oh iya bos dadah bos tolol lu ngedadain gua. Ayo guys ayo daek masih gulimpak Masya Allah nyata jasa saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Masya Allah Allah anu ngayakeun hewan Allah anu ngajadikeun jajadian ieu merupakan rezeki titah dinikmati ku urang lamun memang eta milik urang henteu meunang saharam-haramna tanpa diharamkeun ku Gusti Allah kok nya nyieun aturan seperti eta awas iftiraan 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Nah ke Allah nyiptakeun deui eta kakarak tidak ingon-ingon ulah sok saharam-haram le cek Gusti Allah teh
make aturan dipaksakeun amat salila halal kan saya menang-menangkeun ulah sok sambarangan ya ieu tina itu tatanen perkebunan bakal dijelaskan ku Kangjeng Nabi melalui Al-Qur'anul Karim ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskan jang nempas hukum-hukum nu tadi kakarek hiji anu diturunkan tadi dua hukum hiji qad khasiral ladzina qatalu auladahum ieu gara-gara sabab nomor kedua haramu ma razaqahumullah nomor katilu wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusatin wallahu a'lam